Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Juri Kunti nyidik-nyidik kana cai nu nyangkrung dina taneuh. Terus bae diambean, tetela ukur cai biasa. Juri Kunti hiber deui kana dahan tangkal buah, ngan teu lila sirahna karasa uleng. Leng-lengan asa ngubeng. Gubrak, Juri Kunti ti gubrak ti luhur tangkal buah, manehna ti juralit. Sorana atrap pisan ngageblug kana taneuh. Sokomo mangsa peuting mah simpe. Sora geblugna tarik pisan. Bahkune nu keur siduru sorangan di pawon ngareungeuk pisan. Aya sora ngageblug di pipireun imahna. Geus teug bae lamun eta teh sora anjing nu rek unggah ka kandang hayam. Uus, si nyingka ka ditu cek bahkune gegebah cida teuing ka nyimas teh disaruakeun jeung ka situ mang cek Juri Kunti bari nguniang hudang uguh bae bahkune tangka ngagurubug ngadenge sora awewe nu ngirung teh lamun nu ngomong teh geus teug we lamun nu ngomong teh Juri Kunti bahkune teu sirikna luncat lumpat ka kamarna nyulusup kana simbut. Ari Juri Kunti geus nangtung sirahna karasa beuki ngubeng. Geleber hiber deui jedak neungar tangkal buah. Watir. Awak Juri Kunti ti beubeut deui deh kana taneuh. Aduh. Ieu ti juralitnya ayeuna ti beubeut deui. Gagal terbang deh nya, gagal landing di pamirsa. Mun kapal ini gagal landing. Bahkune nu nyulusup kana simut beuki sieun ngadenge nu blug-bleg di pipireun imahna teh. Aduh, ulu aing nepi ka ngubeng kieu. Rasaan mah aing tidak tengah kana naon. Ukur sasarap ngakan bangke ucing genep siki cek Juri Kunti ngagerendeng sorangan siga namah jampe pangirut aki entur terap ka Juri Kunti ngan kulantaran terapna kaririwa geus tangtu beda karasana. Juri Kunti cacih ngalaman lieur heula nu kacida ulengna. Juri Kunti dumadakan inget ka jalma anu duaan nyaeta ka Kusnadi jeung ka si Aday nu tadi miceun cai di buruan ambu esin.
Juri Kunti gentak lempang rurusuhan hayang nyusul kanuduaan. Pangpang namah ka Kusnadi. Juri Kunti teu bisa hiber ayeuna mah. Lantaran sirahna masih keneh karasa ngubeng. Juri Kunti lempang ngadigeule sukuna jengke sabelah. Tapi sok sanajan kitu lempangna kacida gancangna atuh kangaranan ririwa tangtu beda pisan jeung manusia. Najan kayaan mangsa peuting paninggalina awas pisan. Kacaturkeun Kusnadi jeung si Aday duanana lempangna salsena keranan. Pangpang namah nyaritakeun perkara tarekah Kusnadi. Geus diawurkeun mah aduh dewek teh ngarasa regreg day euy. Kari nungguan isukan we nyimimi ngagurudug ka imah. Ceuk Kusnadi ngarasa bunga. Oh sebenerna mah teu kudu nganti poe isukan Kus. Lantaran cenah ceuk aki entur ieu samangsa geus kalengkahan ku nyimimi. Kajian janari tengah peuting geus pasti eta teh bakal ngagurudug ka imah lain. Sabenerna mah aki entur oge netelakeun eta teh cai pangirut bakal teurak kasing saha bae oge asal awewe. Saumpamana diamung eta cai dina taneuh. Tapi saha atuh awewena atuh nu peuting-peuting ngambung cai dina taneuh. Ari lain ririwa mah. Ceuk si Aday ngabejakeun deui perkara tarekah ti aki entur ka Kusnadi. Ah sok suapan ari nyarita teh. Ukur juri kuclek merenu tepupuku ngambung cai dina taneuhna. Panon Kusnadi muncereng ka si Aday inyana ukur nyerengeh seuri. Kang antosan. Kadenge sora awewe ngagero tukangeun Kusnadi jeung si Aday. Duanana pating raraneg bari silih pelong meh bareng duanana ngalieu ka tukang. Tapi teu jelas ku sabab poek. Ukur kaciri kelemengna hungkul. Naon cuk uing ge Kus? Teu kudu nungguan isukan. Beta buktina nyimimi geus nyusulan ilaing. Si Aday ngagagak seuri boga sangkaan. Lamun anu nyusulan teh nyimimi. Nyaan euy, saciduh metu teh lain bobohongan. Aki entur. Ke nyimimi mah arek dibawa ka imah sakalian diwanuhkeun ka kolot teh wek day. Yap geulis ya Kang Engkus ya Kang Engkus ngantosan kitu pokna Kusnadi. Beungeutna bear marah mai awahing ku bunga. Sagala tarekahna geus hasil kalayan nyugemakeun. Nu nyusul beuki dieu beuki deukeut nu antukna mah anjog kanuduaan. Iya abdi Kang. Cek Juri Kunti bari nyerengeh seuri. Uluman alimen kawas bikang hayang ditaksir ning nya kula kilek. Bari seserengehan gitu. Gepeg Kusnadi jeung si Aday ngaranyu duanana pating gurubug awahing kureuwas. Panon Kusnadi jeung si Aday barun celik sungutna calawak padis kabuhulan. Beungeut duanana sepak meh taya getihan ari awakna ngagibrig kawas kunyu kabulusan. Ari Juri Kunti terus bae nyerengeh seuri panona anu boloto teh kiki ceupan ti dituna mah geulisna meureunan. Junaidi lain sia teh Jujun lain Juring. Cuk si Aday bari tutunyu ka Juri Kunti meh siga nu kagebah. Berengbang Kusnadi jeung si Aday ngabecir lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Duanana pating gorowok menta tulung. Nu lalumpatan teu bareng nu hiji mengkol ka kenca nu hiji mengkol ngatuhu. Ari Juri Kunti ngarasa reuwas keur gumelis atuh ditinggalkeun kabur. Ngan beretek we Juri Kunti teh ngudag kanu lalumpatan. Ngudagna kebat kabeh katuhu. Nu kabur ampir kasusul nu antuk namah leungeun nu keur lumpat karawel ku Juri Kunti teh. Puguh bae awakna langsung ngajaul ka tukang kabetot ku Juri Kunti. Juri Kunti nelek-nelek kana beungeutna. Hampura salah ngudag.
Cek Jurig Kunti bari berengbeng lumpat deui nyusul ka Kusnadi. Si Adai langsung ngarumpuyuk teu eling awahing kuripuh jeung baluas beureun soak. Kebat lumpatna Kusnadi, manehna terus muru ka imahna. Jedak panto imah ditengar, brai muka, belenyeng lumpat muru ka kamarna. Ari bapana Kusnadi nu keur aya di patengahan ngagurubuk, teu sirikna luncat tina diukna, can cacap tina kareuwasna, kaburu aya nu kadinya, tayalian iwal ti Jurig Kunti. Mang Ijan beki soak atuh, panona buncelik sungutna gorowong kawas lodong. Punten, ngiri ngalangkung, cek Jurig Kunti bari dodongkoan. Sopan betnya ti dituna mah boga tata krama eta. Sorana ngirung bari nyerengeh seuri ka pribumi. Maksudna sopan aja ngamis budi dari jelema mah kadon soak. Boro-boro bisa nemalan, Mang Ijan langsung ngudupung kepiuhan awahing ku baluas. Jurig Kunti asup ka kamar Kusnadi, inyana keur nyulusup kana jero simut, ari bujur ka mana mendi, lebah liang bujurna jeung heusikina ditoel ku Jurig Kunti. Puguh bae Kusnadi ngagurubug. Ieu abdi kan? Cek Jurig Kunti kadenge sorana ngirung. Cikikik Jurig Kunti nyikikik seuri, sorana mata kukurayeun. Kusnadi koceak dengek tapi taya nu ngadengeun, sabab sungutna nyulusup kana kasur. Awahing kusieun jeung baluas Kusnadi teu eling di bumi alam. Awak Kusnadi ngan sakiliwing dipangku ku Jurig Kunti, terus bae dibawa keluar, geleber. Jurig Kunti hiber bari mawa awak Kusnadi. Jurig Kunti hiberna kebat ka kebon kai. Cele Jurig Kunti euteup dina tangkal kai nu pangluhurna. Jurig Kunti diuk si dengdang bari ngeong-ngeong awak Kusnadi kawas keur ngeong budak leutik. Dina poe isukna, lemurna gerak ngadadakeun nyeleung ku ayana Jurig Kunti nu ngudag ka Kusnadi. Kabeh urang lemur ngarasa helo ku eta kajadian. Si Adai kapanggih ku urang lemur keur ngagoler sanggeus pada nyeuceuhan. Si Adai sadar ngan teu bisa ditanya, inyana ukur ngabige kawas katenung. Kitu deui Mang Ijan bapana Kusnadi, inyana geus sadar tapi teu bisa cumarita. Ukur ngahuleung awahing ku ngarasa baluas. Ari Kusnadi can kapanggih laratanana, urang lemurna gerak terus bae ngasruk neneangan Kusnadi, samalah mah bahkune oge milu neangan. Sok aya nya baheula mah carita di lemur ning anu disumputkeun dina tangkal kai badag gitu. Budak leutik kapanggihna ti Gusti Lupohe. Aya teh sok aya gitu. Sabenerna mah basa peuting teh abah ge ngalaman kajadian nu matak pikasieun. Mimitina mah aya sorang ngageblug di pipir imah. Geus boga sangkaan we lamun eta teh sakadang anjing nu rek maling hayam. Ku abah teh digebah we. Nah ari celengkeung teh aya nu nemalan. Sorana ngirung mata kukurayeun. Abah teh teu sirikna luncat asup ka jero kamar. Cek bahkune hari weus-weus nyaritakeun kajadian samang saputing tadi. Asa kabina-bina teuing Jurig teh eta mending ngakalakeun nya. Diheula Nyi Mimi anak abaning dipegat basa ka lemurna gerak lebak. Kitu deui Nyi Iting jeung Nyi Dude sarua dipegatan. Ayeuna Jang Kusnadi anu diudag-udag. Tapi Jang Kusnadi mah rada aheng, heuti heula diobrot muning, ayeuna diuberi riwa. Kawas keur ngalap ilmu tapi teu kataikan tah jelema teh. Temal salah saurang lalaki tetanggana bahkune. Sidik apa ge bingung. Jadi aya riwa di lemur urang teh. Cek bahkune bari jongjon leumpang rek neangan Kusnadi. Wabeberang Kusnadi karek kapanggih kurang lemur. Awak Kusnadi nyangkorah dina dahan kai.
untung temurag oge nya ngai di luhur tangkal teh. Samangsa geus diturunkeun tina luhur kai Kusnadi langsung dibawa ka imahna. Kacaritakeun deui Nyi Mimi nu poe eta rek minton di Kademangan Cihoe, najan di lemurna keur geunjleung ku leungitna Kusnadi, Nyi Mimi teu kapangaruhan. Basa kamari waktu sore latihan ronggeng di imah Jang Sugih, Nyi Mimi mah ukur heueuh nempokeun, iraheun teuing atuh manehna sok ngibing ronggeng, nempo oge kakarek harita. Beureut ieu mah Nyi Mimi asli pan anu sok biasa ngaronggeng mah Ratu Jin nya palawargi. Ayeuna ditukeurkeun di posisi nu asalna Nyi Mimi jadi ratu di nagarana, balik deui beureun ka lemurna. Tapi ku pangawasa anu ditibankeun ku Ratu Arum dina waktu anungan sakedeung, Nyi Mimi geus bisa ngalarapkeun pamirig kana ibingna, bisa ngalalebah gerakan ibingna samangsa ngaringkig teh. Aya nu curiga sabab tangtungan Nyi Mimi jeung Ratu Arum ka Cidasarwana. Dina wanci haneut moyan kareta kuda Jang Sugih geus init ningalkeun lemur nagra, ngajugjug lemur Ciangsana. Teu kacatur di jalana kareta kuda Jang Sugih geus anjog ka bumina Juragan Danu. Sanggeus tarurun tina kareta kuda sarerea arunggah ka bumi Juragan Danu. Ari Nyi Mimi samangsa lawung sareng Juragan Danu katut garwana Den Idah ukur manggut sabab teu wawuheun. Satu tas rengse barang daharna. Sararea naraik deui kana kareta kudana sakumaha biasa. Nyi Mimi numpak kana kareta kuda Juragan Danu disarengan ku Den Idah. Gancangna carita. Dina wanci mengok atawa sakira jam 3 sore, kareta kuda nu mawa reng-rengan ronggeng mapag balebat geus anjog ka Kademangan Cihoe. Kayaan didinya kacidaramena jalma-jalma balawiri minuhan jajalaneun, nu daragang ngajalajar minuhan tempat hiburan. Basa apal rombongan ronggeng datang teh, jalma-jalma raronghok hayang ningali ka si Panggal Muih, tapi hanjakal si Panggal Muih beungeutna ditutupan ku lawon bodas. Raden Bagja sareng Den Sulasi enggal mapag ka Juragan Danu sapara kanca. Saparantos silih bagiakeun, Juragan Danu sareng garwana Den Idah dicandak kalebet ku pribumi, samalah Nyi Mimi oge sarua dibawa nepungan pribumi ku Juragan Danu. Dina dinten eta pisan Raden Bagja nemerengse nikahkeun putrana nyaeta Den Kasih ka Raden Ugan. Pamangku hajat nemerengse nampi tatamu nu merul ngabrul ngaluuhan pangangki Raden Bagja. Di bumi Raden Bagja masih kene seueur jalmi, utami namah para wargi sareng rerehan Raden Bagja sareng garwana Den Sulasi. Sanggeus munjungan kanu araya didinya sarerea gukek diuk dina kursi. Lawon bodas anu nutupan beungeut Nyi Mimi gancang dibuka. Anu araya didinya tangka caroloho ningali kagelisan Nyi Mimi nu meh taya cawadeun. Sokan tenan putrana Raden Bagja nu wastana Raden Inggi mah teu sirikna gigisi kana socana. Haturan Kang Danu, nuhun tos sumping dina waktosna. Bunga pisan kula teh. Sok komo bisa ngiringkeun si Panggal Muih mah, kabunga teh mang lipat ganda ieu teh. Saur Raden Bagja ngadugikeun ka bingah manahna ka Juragan Danu. Sami-sami Gan Bagja, akang oge sami ngaraos bingah ieu teh. Wireh tuang putra tos ngadahup laksana ngalaki rabi heuh lancar kalayan salamet. Walar Juragan Danu sami ngebrehkeun ka bingah manahna ka Raden Bagja. Nuhun Kang Danu, berkah aya pidua sarere anak kula geus laksana ka piduriat. Jatuh krami dina tatali paranti anu suci. Mugia maranehna duanana cing salawasna ngahiji nepi ka jaga. Ngan kula teh banget ku kataji we eta ku tangtungan si Panggal Muih.
lain ngan saukur beja tetela hidup teh nyai mibana rupa anu kacida geulisna paingan loba bejana ngeunaan diri hidup teh nyata pisan hidup teh geuning geulis campernik nanding widadari. Saur Raden Bagja teu bisa nyumputkeun rasa katajina ka Nyi Mimi. Ari Nyi Mimi ukur imut ngagelenyu atra beungeutna bareubeu. Ari Raden Inggi anu calikna payuneun Nyi Mimi teu weleh neuteub ka Nyi Mimi. Pon kitu deui Nyi Mimi sakapeung sok malik neuteub ka nu gandang. Nyi Mimi awewe normal geus jadi hiji kawajaran lamun aya si resep kalalaki teh sokomo Raden Inggi sakitu kasep sareng gandang pisan. Beda pisan jeung Ratu Arum nu memang taya si resep kalalaki kusabab maneh nama bangsa jin. Ari geulis mah tutang tos kumargi Nyi Mimi teh pan istri. Saur Juragan Danu bari gumujeng. Lain Kang Danu, mun seug teh mah daikeun ke si Mimi kana kula. Heueuh, maksud teh ka si Inggi, kula teh ka Cidabungahna. Kitu saur Raden Bagja. Socana ngareret ka Nyi Mimi. Anu direret ukur tungkul, beungeutna euceuy awahing ku era. Kitu deui Raden Inggi anjeunna ngelemes raraina bareubeu ngaraos isin meureunana. Namung manahna mah kalintang bingahna ngadangu cariosan ramana teh. Ari perkawis eta mah atuh teu langkung papada jinisna Gan Bagja. Juragan Danu gumujeng deui asa kagugu ku cariosan Raden Bagja. Atuh pan kapan ieu mah susuganan we Kang Danu. Ari jodoh mah aduh sanu apa sok kadinya Kang Danu Bu Ida oge si Nyai disambil mumpung panas keneh cikopina geus tiis masuk barinjan tarang ngeunah saur Raden Bagja bari teras nyanak cangkir kopina. Si Ganu kagebah sarerea gubgap kana cangkir kopina sadayana teras aluprek bae ngawarangkong ka selang ku tuang leueut. Singketna carita dina wanci harieum beungeut nu lalajo geus minuhan tempat hiburan awewe lalaki kolot budak teu sirikna pagelek-gelek heurin usi puluhan para punggawa kademangan pating bedega ngajaraga di sakuliah panggung hiburan. Di luhur panggung para nayaga keur ngabebenah pakakas pamirigna obor oge ditambahan deui ngarah leuwih caraang. Dewek mah penasaran hayang geura ningali si panggalmui antaran loba bejana lamun heuh samangsa minto teh mata kaedanan pikeun nu lalajo ceuk hiji lalaki nu keur diuk di tukang cikopi. Urang kuring ge kungsi eta nyaksian kumaha ahengna ibing si panggalmui angger bae ngarasa penasaran temal baturna bari seuri atuh da si laing mah anu geus nyaksian si panggalmui masih penasaran komo dewek nu tacan ningali kacida penasaran pisan dina mangsana si panggalmui minton teh heug dewek teu kuat dewek mah rek guragir we nguliwet ka tukangan panggung nah nguliwet ka tukangan panggung rek ngintip si panggalmui mah bisa dolon sakitu kokopna eta nu ngajaraga walon baturna deui bari kerung ngarasa teu ngarti ku polah baturna. Atuh da lain rek ngintip si panggalmui tapi arek ka imah dulur pamajikan sabab imahna tukangan panggung pamajikan oge aya di dinya jadi lamun teu kuat teh kari ngaronggeng we duaan jeung pamajikan. Cik si lalaki deui bari ngagagak seuri. Betul teh aya kungeunah si laing mah cek baturna bari muncereng. Si lalaki ukur ngagagak seuri bangun ugeunahna keraanan. Panata acara geus naik ke panggung. Nu lalajo ngadadak jempe. Aturan ka para wargi sadayana sim kuring selaku panata acara nganuhunkeun ka para wargi nu tos ngaluuhan kana ieu pintonan. Teu hilap ngawilujengkeun ka panganten engal mugia apanjang apunjung tinekanan sagala pamaksadan cing awet dugi ka pakotrek itu
Kitu deui ka panganten bari cing kuat ulah kagoda hoyong gentos sumawana namihan mah ulah eta teh bisi pipaseaeun. Katitip saur ka PHP carios ku pamangku hajat nyaeta Raden Bagja hiburan pintonan ronggeng mapag balebat minangka ngebrehkeun kabingah manahna ka para wargi sadayana. Dina nyakseni ieu pintonan oge Raden Bagja miharep sangkanu narongton cing tartib ulah dugi ka aya kajantenan anu teu dipiharep ku balarea. Mung sakitu ti simkuring bobot sapanon timang taraju neda sihapunten nu kasuhun pilih aya reka basa nu kirang merenah. Panata acara nutup biantarana. Ger nu lalajo sarurak pating saruit. Pupuhu lingkung seni ronggeng mapag balebat jang sugih naik ka panggung. Dina biantarana jang sugih teu panjang lebar ukur ngantebkeun omongan panata acara sangka nu lalajo tartib sarta ulah nyieun kariweuhan. Samangsa jang sugih cacap cumaritana sora pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Ger deui nu lalajo sarurak beuki meuweuh. Ronggeng geus aya di panggung nyaeta Nyi Dedah jeung Nyi Entat. Duanana ngagaripek ngibing marengan sora pamirik. Mata kataji nu nenjo matak garetek nu hayang marengan ngibing. Para tatamu aya kana genepna marengan Nyi Ronggeng ngibing. Nu lalajo sarurak deui awahing ku bunga. Cacap lagu kahiji diteruskeun ku lagu anu kadua nu marengan ngibing ayeuna mah ti nu lalajo ngan diwates ukur meunang 4 urang. Opatanana pating rengkenek ngengklak ngibing marengan para ronggeng. Lagu anu katilu geus dimimitian, ronggeng jadi tiluan katamahan kunok cicin, tilu ronggeng ngagariplek. Ger anu lalajo mangkin eak-eakan ngarasa kataji ku ibing ronggeng. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.